وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. لا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على نور الأنوار وشير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعليه الأطهار وأصحابه الأحياء عدد نعم الله وأكبره. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, alhamdulillah, disyukur ke Allah anu maha ghafur birahim dina wapas ayeuna urang sadayana parantos tiasa di istimewa pakumpul ngariumpang parpiong patepang wajah dina rarangga ngalaksanakeun kewajiban urang selaku hambana Allah nyaeta melalui thalabul ilmi anu mana ya talabul ilmi teh hiji kafarduan, hiji kewajiban anu diwajibkeun ku Allah, anu difardukeun ku Allah melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna ngadawuh talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mudah-mudahan ieu riung mungpulung urang sadayana dina waktos ayeuna cing tiasa ngahasilkeun ngabuah menangkeun kana ridona Allah, amin. Oge cing tiasa ngucurkeun kana rahmatna Allah, oge mudah-mudahan cing tiasa mukakeun kana lawang panghampurana Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wa salam tayyila berasakan ala junjunan alam yakni baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge tehilap ka para keluargina, ka para sahabatna, tabi'atna tudugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana cing tetep kakucuran, kakocoran, kakeceran, rahmat sinareng kasalamatan tumantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, puji syukur anu kadua kalina ka Allah anu maha ghafur wirahim. Saur tadi ke urang sadayana parantos tiasa Allah dikiatkeun ku Allah tiasa ngarengkahkeun dua sampean urang ka ieu tempat. Margi naon seueur nya wargi-wargi urang anu teu tiasa ngadongkapan ka ieu tempat. Ieu teh hiji rahmat ti Allah. Eta sabab saur Gusti Allah dina saparisna hadis qudsi, kam min amrin loba pisan terereng jelema gitu anu mana gitu kuwatu fi badanihi wa dhaifu fi ta'ati. Loba pisan ngerengan jalma-jalma anu kuat dina badan tapi lemah dina ngalaksanakeun taat gitu nya. Fatuba liman ja'ala quwatahu ala tarki masyiyah. Maka bagja kacida pikeun jalma anu muatkeun atau ngajadikeun kakuatan teh kana ninggalkeun maksiat. Alhamdulillah nya urang sadayana arantos tiasa muatkeun awak urang, ngajadikeun kakuatan urang sadayana kitu. Tiasa ngalengkahkeun dua sampean urang ka ieu tempat. Nyaeta ka tempat majelis ilmi. Ka tempat ngelari ilmu, ka tempat tolabul ilmi. Anu mana memang tolabul ilmi teh saur tadi oge hiji kafarduan ti Allah, hiji kewajiban ti Allah. Dan tawisna Allah ngadauh dina sapaling hadis qudsi kane. Ya. Ta'allamal ilma. Ya ibna Adam, ta'allamal ilma. Kudu neangan anjeun al ilma kana ilmu. Kudu nyuprih anjeun, kudu ngaji anjeun kana ilmu. Gitu. Ilmu anu mana? Al ilma wajibah alaika gitu. Ta'lim nyaeta ilmu
anu wajib ka anjeun naon tah ilmu ngajina. Teu sembarangan ilmunya urang wajib diaji teh. Ilmu khusus ilmu anu fardu ain, fardu kifayah, bakal urang ibadah ka Allah. Nah aya ilmu anu teu wajib diaji seueur. Ilmu anu teu wajib diaji. Di antawisna ilmu nujum, ilmu pelet masuk teu wajib diaji teh. Tong pati digeuni tinggal ilmu pelet masuk. Ya, ilmu nujum, ilmu sihir. Mangka eta mah fatalimuhu haramun sareng Gusti Allah. Ngajina ilmu nujum, ilmu sihir haram hukum. Ya, lain teu meunang haram pokona. Ari ilmu anu wajib keur urang mah modal jang bakal ibadah, modal fardu ain, bab salat, bab eta mah wajib tuh. Supaya naon? Supaya ngajadikeun urang jadi jalma anu boga ilmu. Ya. Supaya urang teh jadi jalma anu boga ilmu. Sabab hirup di alam dunya teh kitu urang ku Allah diciptakeun hirup di alam dunya teh lain jang ulin, lain jang geureuy, lain jang pewe, tapi jang ibadah ka Allah. Ya. Jang ibadah, sedangkan ibadah ngabutuhkeun ilmu. Gitu. Aku Allah diparentahkeun urang ngalaksanakeun ilmu. Sabab lamun jalma anu teu boga ilmu rugi kacida. Ya, rugi kacida. Gitu. Man la ilma lahu la aqla lahu. Saha jalma anu teu boga ilmu, mangka sarua jeung teu boga akal. Mangka eta si jalma teu boga akal. Lamun urang teu boga ilmu, mangka urang moal bisa berpikir. Hirup di alam dunya teh moal bisa berpikir, teu boga akal. Ari jalma nu teu boga akal artina teu bisa mikir. Ya. Sakahayangna we hirup teh. Mikeun jalma anu teu boga ilmu. Gitu. Sakahayangna teu bisa ngabedakeun hirup di alam dunya teh mana salah, mana bener, mana alus, mana goreng. Sampai gitu. Ari ilmu teh nyaeta nurun yufarriqu bainal haq wal batil. Jadi ilmu teh hiji cahaya anu baris ngabedakeun, misakeun mana hak jeung mana batil, mana bener jeung mana salah. Lamun urang kumalantung di alam dunya teu boga ilmu, mangka hirup urang moal bisa moal apal mana bener, mana salah. Mana goreng, mana alus. Sakahayangna we urang hirup di alam dunya teh lamun urang teu boga ilmu. Gitu. Akal oge sarua ngabutuhkeun ilmu sabab akal oge moal berfungsi lamun teu aya cahaya. Akal sarua jeung socanya. Ya, walaupun dina mastaka urang teh akal urang teh normal, tapi lamun teu aya cahaya ilmu moal bisa berpikir. Ibaratkeun soca urang. Soca urang bisa ningali, tapi lamun teu aya cahaya moal bisa katingal. Urang ayeuna wengi, lamun teu aya cahaya bisa ningal mah. Padahal soca urang teh normal, ya. Lamun teu aya cahaya moal bisa katingal ku urang. Akal oge sami. Akal bisa berfungsi, bisa mikir mana alus ku sabab aya cahaya ilmu. Ya, cahaya ilmu. Gitu. Pikeun jalma anu teu boga ilmu moal bisa berpikir. Gitu. Man la aqala lahu la dina lahu. Saha jalma anu teu boga akal, hirupna teu make ilmu, teu daek mikir, teu daek ngabedakeun mana bener, mana alus, mana goreng, mana salah, mangka eta jalma teh sarua jeung teu boga agama. Jalma anu teu daek mikir, ya, teu daek mikir mana salah, mana bener, mana goreng, mana alus, hirupna teh sakahayangna we sarua jeung teu boga agama. Sabab ada agama mah aturannya, undang-undang agama teh. Lain cap agama mah, ya, aturan agama. Gitu. Lamun urang hayang salamet kudu sesuai jeung aturan agama. Gitu. Tah jelema anu teu daek mikir mah hirupna di alam dunya teh sarua jeung teu boga agama, sakahayang we hirupna. Gitu. Sedengkeun jalma anu teu boga agama, man la dina lahu la jannata fil akhirah. Saha jalma anu teu boga agama, tegasna mah hirup di alam dunya na teu boga ilmu, teu daek mikir, teu sesuai jeung undang-undang agama, anu salah dilaksanakeun, anu alus ditinggalkeun,
mangka nu kitu la jannata fil akhirah. Teu boga bagian surga di akhirat nanti. Pikeun jalma anu tara nyepeng kana aturan agama. Tegasna mah pikeun jalma anu teu boga ilmu. Ya, mata penting pisan. Alhamdulillah. Di kadangat aya nu kata sabar sasi ieu teh ngaos teh kawit aya setahun. Setengah tahun. Alhamdulillah. Walaupun masih kene kerek samuleun, walaupun masih disponsori ku pemuda-pemuda, mudah-mudahan kapayeuna mah tiasa bapak-bapak oge. Lungsur. Nah, sabna memang kewajiban pisan keur pamegat mah. Keur pamegat mah kewajiban pisan tolabul ilmi. Sami istri ngan anu langkung tanggung jawabna agama pamegat. Nah, sababna warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Lalaki teh seorang pemimpin fi ahli di keluarganya. Ya, urang teh pemimpin di keluarganya. Lain salah kadar masihan jajan, masihan tuang, masihan aji syukur. Mimpin teh. Ya. Anu paling bahaya wa mas'ulun an ra'iyati. Bakal ditanya. Ai bahasa rohit mah teh tukang ngangon ai itu namanya ngan bisa teka hati enggak usah ku pemimpin lah gitu. Bakal ditanya urang teh kanu anu ku urang dipimpin nanti. Ya. Maka penting keur urang boga ilmu. Penting keur urang boga ilmu. Malahan masar Kanjeng Rasul gitu. Allah fi nisa fa innahunna amanatun indakum faman lam ya'mur imra'atahu bisalah wa lam yu'allimha faqad khanallahu wa rasulah. Sur Kanjeng Rasul. Allah aitaqullah tegas mah kerusian anjeun ka Allah. Binisai dina pirang-pirang awewe anjeun. Naon sabda fa innahunna amanatun indakum. Dasanya istri teh amanat ti Allah keur urang. Titipan ku urang kedah dijaga. Ya, ku urang kudu diraksa. Gitu. Bakal dipertanggungjawabkeun keur urang ka urang kitu. Dugika saur Kanjeng Rasul pamalam ya'mur imra'atahu bisalah sahajal ma anu tara netah tara ngelingan tara miwarang imra'atahu ka istrina bisalat kana salat urang osok minta salat ka istri kan wayahna bae istri urang ajengan oge ustazah oge nya urang teh hayang meunang ganjaran mah teh bira salat teh wayahna kade salat sahajal ma anu tara marentah ka istrina kana salat kitu walam yu alim jeung tara ngawurukan ha ka eta istri tara mamatahan tara ngiringan faqad khanallahu wa rasul tatala eta jalma cidra ka Allah hianat ka Allah lamun urang tara ngawurukan lamun urang tara miwarang salat ka awewe matakeun lalaki mah kitu gede pisan tanggung jawabna lain ngan salah kadar nganapakahan lain salah kadar naon gitu mere jajan gitu kudu mere wasiat nganasehatan ka istri anu paling abad eta ngelmuan kanu janten istri tak wajib keur urang wayahna we horoream oge ngaji ya hujan oge maksakeun ngaji gitu supaya urang dina mimpin keluargi dina ibadah kena jeung undang-undangna kena jeung aturanna mungguh Allah. Insyaallah dina ieu waktos pibados hapunten kumawantunnya kebiasaan maupun guru ieu teh. Kan tadi teh dilebak teh saurna teh aya halangan painten anjeunna. Terang manawi tarai moal ka dieu terang lain moal ka dieu mah abi moal nyana kitab. Katanya kan weda sahibul wilayahna anjeunna saresna mah kitu.